ulah loba dedelean, dedengian, ambean, omongan, raragapan jeung lelenggan. Kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae. Eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan. Memeh der geus rohna geus aya di sorga. Memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga eta mah geus kos kitu. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku ayana bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadana sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang deuk nyambut bulan Ramadan teh ku bungah lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutuhum maghfirah wa airu itqun minan nar. Oh lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat. Masyaallah dedelean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaeutikeun dedelean endahan nambahan. Nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV. Bebejana ngabuburit. Emang burit bisa diteangan Gus ya?